Aduh. Jangan kasih dengan kemana koyak dia. Sepi, merasa saat jadi wah daripada kalau sosok itu. Karsa gini kapos sebenarnya anu garap malah bingung ngaraliwat juga nama baru teh. Jelema atau mana tadi? Tahan. Jelema atau bangkong teh? Loh. Itu ayo. Beres ah. Gus, mana eta? Mang Asep ngararowas ah. Karena apa sih dia, guys? Iya, terngintip bangkong. Bangkong nang, nang bangkong deh. Bangkong nang, Gus. Bangkong hejo atuh. Cing, kumaha bangkong hejo? Tah, bangkong hejo lidinya tadi sakarayapan. Bangkong hejo kumaha ya, Gus? Tah anu kitu tah, tah lidinya. Mana? Teu da didinya da. Tadi mah aya. Aya. Ah, bohong. Tuh. Sok beratayang. Kemana ini? Dia mah hayang. Masa mereka mana? Mereka pos di imah di isen pemajikan ada ini. Di pos masuk aya nu ngararode bari ngaliwat malam minggu apa bagian si Mang Pele si Kuden pan bagian malam minggu ngarona. Terus daripada cinggungan bangkong mending ka pos ya. Di pos mengararinek baru udah kamari ditembus 4 angka si Pele kan. Asli. Sok ya reka pos mah urang mah pemajikan batur euy. Ji gua tuh mana rek teu heula mah ka pos mah. Jika tuh rek balik mah tuh. Oh. Ji geus rek balik mah tuh. Urang mah rek ka pos. Ada kumaha atuh sok lah teu heula. Daripada diuk jiwa itu pukul bang. Balik teu heula. Oh, sok atuh balik mah. Kering itu sampoyongan itu kalau sarung. Genyang. Padut si Waluh teh. Bobo tadi teh modo si Agus teh. Modo si Agus tadi teh lain ngalabangkong si Bagong teh. Kumaha lah. Baru diajak ngobrol koprok teh. Modo di ada kapos. Bau anjing teh kopok bersih untung udah cai cai udah balik ke imah aduh no gerti isma awak asup dikeratai rogel dasar nasi gerti is kudu kumah deui untuk nyahun Sagus numpang ku aing mungkin tagiling tuh man anjing pisan. Hayang teh kali ya lebok ya si topi